awewe modern mengenakan action. Ayo maling kata irung kunaon. Mancung. Mancung. Ayo maling teu saung. Ente tong kaseur ya tuh. Nah, beuteung saung. Saung. Lain saung. Nah, beuteung saung. Nya ayeuna. Nya nah, beuteung teu. Teu saur. Saur ya mah. Tadi sahur teu. Terus Saumna saum teu. saur. Saum teu. Saum teu. Henteu. Nah, ai sahur miluan ai saum teu atuh. Lain teuing auda jeung ujun teu nyaho teu ngarti deui. Ai sahur miluan saum teu buka riweuh. Nah, bisa seperti itu. Coba jelaskan. Lain sopan ngadeng beda jeung jelaskeun. Nya sok ayeuna. Nya sok jelaskeun kumaha. Ceritakeun. Sok ceritakeun ieu teh keula. Jon. Daukeun heula. Iya. Nengokeun heula. Sok kumaha deung ceritakeun nah bisa aya saur miluan, aya saumna henteu, aya bukana riweuh. Nah bisa kitu sok ceritakeun, lain culang cileung. Sok ceritakeun. Apa ge ceritakeun? Sok kumaha ceritakeun? Dang. Kumaha? Keun ceritakeun apa ge cerita? Sok kumaha? Sok kumaha atuh? Atuh cukup. Makanya nyarita sakitu. Sasakitu Kira caritana euy. Cik ceritakeun. Uluan buntutan. Atuh cuk ujung uluan buntutan. Sok ceritakeun. Ninaw, ieu batuk sujud. Ceritakeun atuh. Nah ieu teh ari saur miluan tingali atuh coy. Ieu samaneng da saur miluan saumna henteu bukana riweuh. Nah bisa kitu teh. Kenapa bisa seperti itu? Coba Anda jelaskan. Dicobakeun gitu. Dicobakan. Dicobakeun gitu. Lain nyeng. Aduh teh dah. Saya tidak meminta Anda tersenyum. Saya dan ujungnya hanya meminta Anda menjelaskan. Begitu. Sok cepet. Ceritakeun naon udah. Caritakeun nah ai mangadeng saur miluan. Saumna henteu bukana riweuh cik nah bisa seperti itu. Ayeuna geus sok caritakeun. Ceritakeun ayo udah. Kumaha? Gitu ayo udah bahasa udahna. Enggak, ieu mah belut eueuh sirana jeung buntutan. Wah, aseuna. Nyarita teh.